Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anu mulia guru urang Abah ti Cilongok, Abah Haji ti Cilejet, Abah Haji ti Kukun ti Jati, para habaib selaku dzurriat Rasul anak cucu Sayyidina Ubaidillah. Mudah-mudahan kehadiran para habaib, para kiai, guru-guru selalu menjadikan hati kita getol ibadah. Nu bedas amina. Mudah-mudahan guru-guru orang sing dipaparinan sehat panjang umur. Kitu oge ka Abah anu ti Cidahu, aya nu ti Santri, aya nu ti Caringin, aya oge nu ti Kadumrak. Mudah-mudahan urang nu hadir kabehan ya si Haji Budoli, urang kabehan menang barokah ti guru-guru urang, sehingga ku athar ibadah guru urang, ku barokah ti guru urang, urang diberedek ibadah, anak incu urang diberedek ibadah, dibere cinta hati urang ka ahli ibadah. Mudah-mudahan mautna husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa anu keur ka Mekah, mudah-mudahan salamet. Bapak Binamas, Babinsa dan seluruh jajaran yang terkait, hadirin hadirat jamaah, alhamdulillah sim kuring ngawakilan dulur, ngawakilan teteh, ngawakilan adik, ngawakilan adikula ngarana Ahmad Aminuddin, bewok manehna kos Habib tapi lain Habib, mun nempo kolotan manehna jeung kula. Eta adikula, teteh kula, abah kula, dulur kula ti jauh-jauh poe musyawarah deuk ngabubungah almarhumah ibunda tercinta, sosok biasa membuat kami selalu bersahaja, nunamina Ibu Hajah Umi Kulsum binti Haji Komar. Haul nu ka-9 para jamaah anu tos sumping ngiring ngiriman Fatihah ka Ibu sim kuring, mudah-mudahan eta Fatihah teh jadi rahmat bagi anjeunna, tahmid tahlil jadi panyaang kubur bagi Ibu sim kuring. Tapi kami oge sakeluarga ngadoakeun, walaupun ieu doa teh mintul tapi lantaran diaminan ku jamaah anu insyaallah langkung ti 40 doa bakal diijabah. Mudah-mudahan kolot urang kabehan sing caang kuburanana, nu aya keneh sing panjang umur jeung getol ibadahna, serta mudah-mudahan urang kabehan jembar rezeki pikeun ibadah. Dan mudah-mudahan isuk pagi teu urang mautna husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Andaikan aya kurang, bukan aya, pasti jelas kurang ya. Kadang-kadang kami ingin memberikan yang terbaik tina jamuan, tapi lantaran kemampuan nu terbatas sakieu ayana kurangna nyuhunkeun dihampura. Kumaha yang ngahampura? Kumaha mait bagus? Maitna Abah Haji Pendi, dulur-dulur gabeannya. Henteu bohong, Abah Haji Pendi sing panjang umurna. Ya, ku guru urang geus dibere gelar ku ari naik Buya Pendi. Singkatana Supendi BF gitu kan. Ya, kadang-kadang mun keur main Supendi FF ngarananya. Ya Abah Haji Pendinya. Iya urang kabehan nu hadir niatan urang teh
bade tolab nyiar ilmu ke ka guru-guru urang nu bakal nyampaikeun ke ilmu urang nu bakal nyampaikeun ka urang kuray lamun sambutna ni kagok sambutan kagok jadi kuduna mah ieu nu sejen ngan nu sejen ngagidir deui kula ge sarua ngagidir aduh masya Allah kunaon kubungahna ya Allah ieu dulur-dulur ku Allah dibere sehat laju dibere ikhlas ngiriman Fatihah ka emak kula mudah-mudahan eta barokahna kabeh ka urang kabehan sakitu belanya urang bade ngaos ka Abah Cilejet ka Abah Cilongok mudah-mudahan dibere urang ku Allah putuh sehingga daek ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq tapi samemehna biasa ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sadayana huwal likulli hawli minal ahwali muqtahami maulaya lim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر جيراني بذي سلامي ما زاد دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب لنا ما مضى يا واسع الكرم hampurannya hampura tina samudaya kalepatan kakurangan keluarga Simabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.